Kaburi terus. Hey, koyai. Ayo, Mas di mana, Pak? Foto bersama Bayam sama atau TV-nya lah usia mati. Awas ya. Mau dibayar. Oke. Oh, benar. Iya. Saya ikhlas. Lu benang tuh, yuk. Benang kabeh, Cil. Kabeh tok. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi aqadal insana bisilatir rahmi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisanin ilahiril ayyam amma ba'du. Wa bi sirri la ilaha illallah insyaallah annal qari wa allahul hadi wa bi sirri la haula wa la quwwata illa billah insyaallah annal qari wa allahul hadi wa bi jahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam insyaallah annal qari wa allahul hadi wa bi karamatil auliya illahi ta'ala sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrah insyaallah annal qari wa allahul hadi wa sahibil wilayah Sultan Maulana Hasan Banten insyaallah annal qari wa allahul hadi. Para hadirin, para santri, para santriyah, para ibu, para jamaah hadirin rahimakumullah. Parantos nyampak hadir di payunan urang sararea, para kiai-kiai urang, para ulama-ulama urang. Alhamdulillah anu tikiki pangersa abuya oge hadir, anu ti Cibatukna bahkan aya ketua MUI na sareng sajabi ulama anu sanesna urang doakeun pamudah-mudahan guru-guru yang dipanjangkeun yuswana ku Allah. Urang doakeun mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswana ku Allah. Dipasihan kesehatan tur digampil dimudahkan dina sagala rupiah aktivitasna kali tieta kurang doakeun jembar tina manahna amin, kurang doakeun mudah-mudahan jembar tina rizkina amin. Sabab lamun guru urang geus jembar rizkina para hadirin magahan bapak-bapakna ngeuna, magahan ibu-ibuna, magahan santrina, magahan anak urangna kek ainu kewajiban magahan anak urang bapana ta Pak Kiai kunaon teu dipagahan teu bisa sibuk neangan duit bapana sibuk neangan duit dititipkeun ka kiai aju kiai teu kaburu neangan duit kusabab sibuk magahan anak bak arti teh ngomong masuk mereka kiai pelit gitu atuh ngaranna cari arti masa laju iyalah kacamatan Kopo hebat jasa cekula Bapak Camatna hadir urang doakeun Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil mudah-mudahan digampilkeun tina sagala rupiah aktivitasna. Mana kasep, mana ganteng, mana hade, ya Allah orang doakan mudah-mudahan dipanjangkan yuswa Bapak Camat, orang doakan nih Bapak Camat mudah-mudahan sing ditaikkan derajat amin.
Bapak Kapolsek ditaikkeun darajat namin sabab sajarah ieu pula hebat jasa ningalina sajarah kantor kecamatan dipakai ibadah bahkan kantor kecamatan dikuasai ku santri. Alhamdulillah nu leuwih hebat santri nu aya di Kopo khususna umumnya santri nu di Serang hebat jasa Pak Camat bisa berkolaborasi bisa bekerja sama bisa bersama-sama menghidupkan syiar agama. Alhamdulillah hidup santri. Hebat jasa santri di Serang. Gula lamun bisa mah ya Pak Camat ku aing dibawa ke Pandeglang ya. Bawa hiji tah. Bawa. Jadi dia saja. Masa kata para hadirin ialah Kopo awet kene alam dunia awet kene kusababiah ayakna para kiai urang naon kaitanana cenah Kang antara kiai jeung ayakna Kopo jeung ayakna alam dunia dulur. Cek Rasul min alamatil kiamat setengah daripada tanda-tanda kiamat adalah raf'ul Quran terangkatnya Al-Quran di mana di muka bumi geus eueuh nu maca Quran eueuh nu mengenal kana harap-harap Al-Quran maka meleduk Kopo. Sementara alhamdulillah ayakna kiai-kiai urang, ayakna guru-guru urang, ayakna ustad-ustad urang eksis magahan anak-anak urang Al-Quran, magahan anak-anak urang hafal kana huruf hijaiyah. Sementara ketika ayak masih kene anu maca Al-Quran di situ pula Kopo awet, di situ pula alam dunia awet. Alhamdulillah. Dikira-kira hebat teu jasa kiai. Gagah tante kiai. Komo santri unggal peuting ngadres Quran bae. Nu rajin anu rajin mantap kudu nuhun ka kiai bahkan lain kudu nuhun doang kudu bogoh ka kiai ngomong bogoh giliran lagi candu ogah hewai bener bogoh kayak ilmunan aku awak lagi bogoh makin. Alhamdulillah teristimewa Asironji ialah hebat jasa ya Asironji. Subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan Asironji bukan hanya sebatas menyatukan persatuan ukhuwah santri hanya sebatas di kota Serang. Mudah-mudahan Indonesia bisa dikumpulkan di tangan Asironji. Hebat jasa masya Allah. Insya Allah ima calon kiai kabeh. Sok main bola minta. Insya Allah jadi kiai. Maling lok mas kiai itu jadi abuya. Itulah karomah santri. Lamun dia santri tebogaan karomah, mal bisa ngumpulkan masyarakat kos kieu, mal bisa ngumpulkan ulama seperti kos kieu, mal dikumpulkan antara camat, ketua MUI jeung ulama dan ramil kapolsek jeung sagala rupina. Lamun teboga karomah eta santri. Mantap keur di karobong kene santri lalaki santri awewe geus baroga karomah. Alhamdulillah. Ya kula rek dongeng bu karomah santri eta di kadomas di lembur kulapan pasawahan masyarakat ngobor malam minggu kula rek ka majelis lempok masyarakat ngobor mawa patroma cek kula teh ka mana mang ngobor Kang panit emberna leutik amat ember cet teh nu leutik teh 5 kilo daya belutan Kang berangkat ka manehanana jam 7 jam 11 balik di majelis kapanggih menang gayaan Kang coba ingeuleuh menang 4 doangan 5 jam ngobor menang 4 isukan peutingna kula rek ka majelis deui santri mawa patroma teh ka mana sia ngobor Kang da jual tahu emberna gede amat ember cet 25 kilo teh gede amat si emberna eta muhun Kang sugan be kenging seueur jam 7 berangkat setengah 8 geus balik cek aing pan siang geus balik muhun Kang alhamdulillah menang kenging seueur Kang coba ingeuleuh bener di luhurna belut aya 5 ditaburkeun lok emas gurame nila tomat sagala aya terong cabe sagala karomah santri lain menang maling karomah aroma santri eta mah gagah jasa obor belut menang lauk obor belut menang bon obor belut menang cam
menang tom, menang guram, pinuh seember 25 kilo dia. Namun santri terbuka karomah moal kitu eta. Ulah teu salat subuh keluar imah ulah, pablah ulah keluar imah balong aing saat. Sugan aing marah henteu sabab gawean aing baheula kos kitu. Di dan hayang jadi kiai mah kudu maling nok mas kiai. Mantap aing kadinanya sok main bola teh. Jadi kiai. Aya nu teu main bola aya. Atuh jadi abui eta mah. Aya sok nu motor Vespa aya. Jadi ustaz. Alhamdulillah. Mana ya santri awe teteh osok nyanyi-nyanyian dan jadi ustazah insyaallah masa iyalah karomah santri geus katingali ku urang bisa ngumpulkeun kos kieu ieu ceuk kula lamun teu boga karomah santri moal kararieu maka niscaya anu geus ngahijikeun kieu itulah menjadi cikal bakal pemersatu bangsa, pemersatu Indonesia, dan bukan hanya sebatas santri yang ada di kota Serang yang bisa disatukan. Niscaya tahun depan 2 tahun kemudian insya Allah Asaronji bisa menyatukan himpunan santri se-Indonesia. Aing kabayang namun di Monas aya hari santri nasional haradir kabeh pasti Asaronji nu paling heula. Bahkan supporter naik jadi hebatnya saya Saronji sok geura di mana aya momen-momen acara anu dihadirkan oleh supporter anu sanes salian Asaronji mantap aing mengalemna teh 4 jempol jeung 2 leungeun 2 suku aing. Alhamdulillah eta bu ieu lah karasetan ayo goreng geura ngomong goreng geura wae itu galulis santet galulis di dunia na kaset di akhirat na bakal jadi pangkasetna. Bahkan iyalah santri nu bakal nolongan ibu na jeung bapak na engke di jembatan Siratal Mustaqim. Garadu putra putri di pasantren tante. Ente minimal kudu boga minantu santri. Hayang boga minantu santri. Leungeun budugan. Atuh di mana leungeun santri nu teu budugan? Di dia barudugan tanda dengan santri nulis barudugan dari jadi kiai kula bu paneta orang santri budug ya santri budug lain adab sama rahmat kos orang melak cabe sok diberian taimbe tanda osok bau tante tembe hasilnya bagus tanda begitupun santri lamun leungeun geus budug darah reukeut jadi kiai dari jadi ustaz. Mantap di dia lamun santri can budug urang ngadoa ka Allah ya Allah pasti anak budug. Ini cerita gula bu kula ceritanya agula keur tahun 80 mas santren di Cangkudu leungeun budug kula leungeun budug hulu raradang pan santri mah tidak make calana eta lamun kula gagaro juga keluar cairnya mun make samping rapat eta harita keur budugan leungeun raradang hate hayang boga kabogo. Iya tuh sarua santri ge boga hate bener henteu mantap aing paling ngeri hate lamun santri ditolak aing bebe datang santri di Serang lamun aya nu ditolak ku awewe atawa ditolak ku mitohana datang ka imah aing dibere pelet ku aing bahkan moal bakal datang ka imah aing penting ieu ku aing dijajahkeun mantap naon aing ngapelet eta kula nganjang na santri mah pacamat punten beda jeung pagawe negeri beda jeung pacamat mah baheula nganjang malam minggu beta bener teh pacamat pernah gitu nganjang aja apan ari pagawe teh mun nganjang malam minggu mawa apel mawa martabak mawa rokok jeung calon mitoha ai santri mah nganjangna malam Jumat bari momenyan ceuk aing ditolak dibeulem ku aing menyan. Ah, mantap santri siapkan ku aing dijajakeun pelet penting ayeuna keneh ya. Muka hiji ayat 3 di dieu bacaana. Nyerahkeun basa kula ka kolot-kolot sareng ka guru-guru sareng ka Gusti Nu Maha Suci rek nerapkeun asian jeung kasemaran supaya si anu sing resep ka aing sing bogoh ka aing.
hiji tak kakara kita hiji ha dengan itu naik nyerahkan bahasa kula ke kolot-kolot serangka guru-guru serangka gusti nu masuci rek rapun asian yang kasemaran supaya si anu sing resep kain bursipu pasif bursipu nudisipu pengaruh biasa pangabisa ijab Allah ramping ku nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sakika nabi Idris pengopat ke nabi Yusuf mancing dening wajah kula dua nukatilu na ya asian aing silege terep situ terus samureun terus rentek sing kare daek sanentang sing kare datang nuju sing kare perut hatena si anu sing resep kain katalar tante ayah nu ngarekam ayah hiji deui kue nu dibaca kunan sababna oh aing kabeh ge bisa melek anak aing mangkaning anak aing bet iya asiron je santri serang aing mah teu neuleuh kana mawa mobil teu neuleuh kana duit nu loba teu neuleuh aing mah kana motor nu bagus teu kodo kajen teuing punten kajen teuing teu boga nanaon datang ka imah aing asal santri ditarima ku aing syaratna hiji katalar Quran kadua katalar jamul jawame katilu kudu lujuman kaopat alfiah kalima imriti kagenep 30 katujuh matan jubah didikan ku aing sok keur anak aing lagi cek santri atau macam kudu aing kiai belum tentu katalar nah carita teh kula teh nganjang tak kerja di santri budug keneh kula kerja di santri budug keneh nganjang mah kula budug keneh harita nganjang uluk salam di kampung Sidago imah mitohan teh jadi teh kula teh imahna deket kuburan gigirna kuburan kula uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam bade ka saha jang bade ka putri emak jang bunten malam ieu aya nu bade ka dieu jang orang Cadasari jadi mun bisa masuk ulah bentrok ujang di tidupna di kuburan astagfirullah nah aing dak mentang-mentang santri budug aing kita di kuburan mak kumaha mun di kuburan aya kan teu kieu jang ujang tadi tu ka dapur ujang di dapur mungkin ujang di dapur nah di dapur lewat kuburan atuh kula lewat kuburan aing mana sieun da juahin nama di dapur uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam hai jang geura diuk mak di mana diukna juga tempat diuk atuh eta jangan tungku astagfirullahaladzim eta kukula dicabak tungkuna panas keneh mah cek aing naon ya aing kita diuk dina tungku sadar aing meureun kita ngarerap budug aing sajam kula mah teu dibere cai menang sajam jol aya nu motor Honda Win make jaket Pertamina pagawe pom bensin saingan aing teh si eta mah kakara uluk salam kita diuk dina porsi sofa dianteran susu dibere kue kongguan aing sajam can dibere nanaon ngaranna ge santri bud rumah saya di dia aya santri nu keur gagaroken hayha sia menonton aing pohara ngadengekeun aing make pegegaro laju leuseun burungan pagawean aing ieu baheula laju geus kitu teh geus kitu mah geus kitu kula ngadehem kakara diantara cai putih loba endekan laju kue diturukan ku daun cau ieu kisah nyata mah aing sedih harita laju geus kitu eta kukula caina diinum hanyir horeng cai seeng mah kukula dibuka kukula kuena horeng ranginang lepet sedih tante mah sedih tante ya Allah ini diharap diberi susu ya cai seeng sedih tante santri kata ibu-ibu sombong tante santri sombong 25 tahun kemudian sabaraha tahun kemudian cenah santri dihinakeun aing baheula keur budugan aing geus sasalaman ge jeung mana baheula kok pikir ulah jang sedih tante santri 25 tahun kemudian aing beres di jang budu ke Kadukawang beres di Kadukawang terus ke Bogor beres di Bogor terus gula ke Sukabumi terus ke Cianjur terus ke Ciamis Cikolek terus ke Kudus beres di Kudus gula ke Lombok beres di Lombok ke Maroko balik di Maroko eta gula balik ke imah istiqomah magahan budak laletik hiji
magahan santri dua ayu kula maganda palitik ya mah alif jabar a ba jabar ba tak jabar tak cek aing baca jang Mahabharata aing sabar bae eta barokah orengan mamagahan budak leutik ya hadirin barokah di mana santri nunggus ari istiqomah ka imah teu kudu gawe nanaon geus cicing di imah aya ngariung eueuh ngariung ngadoa supaya baik anu nitah nyolatan hayu geura berangkat nyolatan ulah sebul nyolatan ulah sebul hayu pokona mah santri nu kakarep istiqomah teh barokah eta geus ulah gawe nanaon cicing bae di imah aya nu ngondang ngariung pe minggu berkatna misalnya kudu ti heula terus gitu bae mun ngondang ape Jumat keneh berkatna nah ti heula lamun anu ngondang nyolatan hayu geura ulah sieun-sieun ulah ngis-ngis terus nyolatan ngariung kitu bae santri lamun geus datang ka imah lamun geus istiqomah teh kitu bae kumaha cenah Kang ieu mah nyolatanna rada lambat sabulan sakali ngadoa supaya berupa Bu punten ieu pindah kisah eta santri mah ngadenge aya nu nyolatan mah teh senang jasa mah eta carita pula keur di kadu kawung baheula keur masantren di kadu kawung baheula ieu carita nu tadi can beres kan pindah pula keur masantren di kadu kawung eta kula mah lamun anu nyolatan mait kakarak ngadenge uluk salam innalillahi geus bungahna luar biasa eta keur mandi kula di buhangan keur mandi di masjid kadu kawung kadenge innalillahi wa inna ilaihi bungahna aing mandi ge teu beres kabeh jadi sikat tinggalin terus lumpak pula ka kobong datang ka kobong maksudna dek ngajak babaturan horeng babaturan mah geus teu heula ka ditu atuh sendal aing eueuh geus dipake teh heula ku babaturan cek aing ka mana sendal ieu neangan sendal aing eueuh akhirna lah cek aing ngahutang ka warung ngahutang sendal engke beres nyolatan ku aing dibayar datang ka tukang warung teh di sendal swallow sabaraha 2.500 boga di aing ngahutang heula ke geus beres nyolatan tenang dibayar ku aing laju ngahutang sendal roti 2 roti bari ka masjid dia bari make sendal anyar ngada roti geus kabayang wah ku aing geus beres nyolatan dibayar ya roti jeung sendal beres nyolatan pan meunang sholawat cek aing kandel amat ieu cek aing teh ieu kandel 5 kandel datang kana masjid ya cek aing kabayar sendal kabayar roti datang kana tangkal awi tadi kadu kawung ku aing dibuka astagfirullahaladzim sorak kondangan diasupkeun pantesan kandel kehet atuh eta kula baheula keur di pasar cek aing dia pepe amat teu boga duit mah iya tuh tombok aing akhirna mah boga hutang tadi santri mah kos gitu mantap ketika santri geus istiqomah magahan santri magahan dak leutik horeng barokah kunaon sababna sabab magahan santri geus boga karomah nu mulya santrina guruna inu mulya nempel jeung santri jadi hebat di santri teh hebat jasa santri mah sanajan buragajul sanajan baragajul geus boga karomah antepkeun nu kitu mah loba jelema nu di kobong tukang malikan lauk boga kiaina penting ieu maling hayam penting ieu maling kotok isukana endogna dipaling tapi balik jarah di kiai bener dah laju kula tah magahan santri terus boga rezeki kula meuli sawah sakotak 2 kotak akhirna sawah kula saujung deuleu laju kula meuli kebon di gunung meuli kebon 1 kotak 2 kotak akhirna mah sagunung ku yang dibeli geus kitu magahan santri bae boga rezeki nyieun imah kula beres nyieun imah meuli mobil kula 7 pabrang geus meuli mobil kula diondang caramah ka Palimah mau mobil Alphard kula ngalewat ka pasar Baros urut baheula aing mah santri di dinya kapanggih jeung si mak baheula nu nolak aing teh jeung anak lah keur kieu be nyetok mobil angkot ceuk aing kapanggih dia ku aing hayo dia balas dendam aing lagi cek udah ka supir buka jendela nah katempo aing dibuka ku supir katempo ku mana ih akang no nanya manehna ka kula mah ka mana Kang ka kuburan aing inget keneh aing nganjang kita ka kuburan geura laju ku kula ditanya
mah ai si bapak ya kene teu Kang tos ninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun laju eta minantu mah teh nu kasep aya kene geus Kang ulah ngomong si edan si tolong si kesrek ih coba heula mah dibere susu mah ieu mah ciseeng mah kunaon kitu mah atuh sieu teh mangito apa kalakan ngaliteran bensin di pom bensin cek aing ge kawinkeun jeung ieu lamun kawin jeung si buduh ieu mah diajikeun ku aing 40 peuting di kuburanna atuh Kang ayeuna bae nya si Neng datang geus jadi janda ih atuh aing mau ka susunan serayut kira-kira santri kaduhungan teh ibu kaduhungan tante mak nolak santri ayeuna kaduhungan 25 tahun kemudian entah kula gagabah lamun santri ulin ka imam mak geura asakeun sarimi bere endog jeung sanguna siapkeun susu jeung kue konghuan dek balik bere duit 100.000 jeung samsu sabungkus cocok laju kira-kira cocok tanda lamun cocok punten abah nu dikikik nu cibati sukan ngaji liburkeun heula abah santrina ngeranjang kabehan duit 100.000 samsu sabung kan kudu skor sia kaing aing mah lamun nyaritakeun santri teh resep jasa masa Allah para hadirin aing santri teh mak santri hampura ieu kuda hate nama barsih ngan heureuyna luar biasa nu darareukeut nu ngajadi wali-wali Allah mah ieu santri-santri mah santri-santri punten kumat bersihna hate geura punten kula rek naros heula mau balik loba tante loba penceramah loba tante di tiap masjid aya teu ngaji di musola aya laju di majelis aya teu tapi nu doraka makin lo bener tante kunaon sababna sabab ceuling geus teu narima kana nasihat kunaon ceuling teu narima kana nasihat sabab ngajina loba anu pun kur ngaraji keur caramah nyaritakeun dirina kasinggung balik ngajina bener tante contoh santri mantak hate urang goreng bae teu narima kana nasihat sabab ngajina babari pun contoh santri mah santri kajian dicare kanan ku kiai no keur ngaji bawa urang nyokot lain hakna eta batur zalim haram bahkan urang ngala jantung batur teu dikanyahokeun ridona haram tapi santri mah geus nyaho dipeprek ku kitab isukana maling jantung deui ngaku bener teh atuh aing baheula kitu aing betul ngomongkeun batur tapi santri mah teu pundung-pundung santri ulah maling jantung mohon kiai lain jantungna nu dialak cauna dikulup tapi teu pundung isukana ngaji deui jam 6 isuk ngaji deui beres jam 11 laju beres kitu sare poe lulah terus jam 1 ngaji deui sorogan geus kitu jam 4 ngaji deui jam 5 main bola deui terus geus kitu teh maghrib nangguan ngaji ayo ngopenan mobil ieu teh handphone mobil legend baturana ayo laju sampai penting terus gitu apa kawiana isukan main bola terus istiqomah kusabab ngajina teureun-eureun hatena bersih balik ka imah jadi wali kunaon sababna ngajina henteu eureun urang ge sarua lamun teu kasinggungan noko santri ibu-ibu bersih hatena kusabab pengajian bahkan di lembur kula bahkan di setiap daerah kuari mah punten ibu-ibu geus ngelehkeun bapak-bapak dina ngajina bener teu punten paminggu eta ngaji Senin mah eueuh Salasa eueuh Rebo eueuh Kemis Jumat mah pasti libur wara pacamat ngaji bayar kopok Sabtu libur Sabtu saminggu 70 pinu aing mah yakin ya baju seragam bukan 7 ya bener enggak lestari nu penting mah daek teu beda doang lalaki cenah ngaji bari ngarokok aing mah lestari resep nu penting mah apan sok loba suami ibu teh alasan bapak geura ka ditu ngaji ka masjid mah teu boga rokok aya teu alasan kitu tah cara napa kukula dibere cara
urang lamun ngaji teu boga rokok asupna ka masjid terakhir bae engke batur geus darariuk dia di masjid urang asup ulah wakadiuk tempoh heula di mana nu rokok ngan awas mata sing jeli sabab kuari mah aya rokok MK sagala Pak aya rokok ST aya nu kitu sagala awas Pak ulah wakadiuk kita mah sabab arateul kana tikorok kayak di mana geus katempo aya Samsu tah didinya kurang diuk itu pun ulah wakadiuk Pak geser heula saeutik tah bisi kosong geus katempo jelasna kakarak nagog didinya ilu bae ilu leuseun tah para hadirin eta santri cenah bapak-bapak ngarokok bari ngaji supaya ulah naon ulah nundutan kula boga santri ngaji ti jam 6 sampai jam 8 ku kula disiapkeun kopi ngopi ngarokok aing maca kitab atuh sampingna mah kaduruk dia mah kumaha aing mengaji bari ngarokok sare mah sare bae supaya ulah sare ngarokok na kuduna seuneuna nu diasupkeun kana letak masa ya orang cerita santri heula para hadirin naon sababna kabanggaan urang ieu santri teh mantak neuleuh santri mah neuleuh santri kajen teuing kumaha pagaweanna ulah sok diomong-omong aing mah paling ewa lamun aya masyarakat nu ngomong kieu si eta dak santri-santri Badung sok aing teu ngomong gitu bah jawab ku maneh lamun aya nu ngomong sia santri-santri Badung daripada dia santri Badung lain santri aing masuk hewa masya Allah ulah ditingali Badungna aing ge baheula Badung tukang main bola ulah ditempo Badungna santri mah maling buah lain nek ngabiakeun nek jadi bos buah eta nu dipalingna hayang jadi bos hayam na palingan ku santri tah kula nek dongeng deui kisah nyata aing mas dongeng santri bae kisah nyata ieu kula diondang ceramah di dieu di Cetras tadi teh di kampung naon eta Pasir Sirum teh naon tadi bener tah kula diondang ceramah kadinya balik jam 12 peuting panitia poho teu mere dahar aing ngapan pas pabelah kula datang ka imah balik kula datang nelpon ka di kula di kakak lapar oh nya kak coba dingin sawo goreng mohon kak geus asak telepon kakak mohon kak ditelepon sengaja kak geus asak sawo goreng oke kakak ditu kaula keluar ti imah ngalewatan asrama kobong lalaki di hareup asrama aya tangkal buah cekula ieu meunang sakarung ya sabulan deui asak ieu buah ya laju kula datang be ka imah di kula dahar le di imah di kula teh geus dahar jam 1 balik deui ka imah ngalewat eta tanggal buah geus eueuh teh saya dijajan ieu mah kira-kira bae ku santri apa ku lalai fitnah ku santri cenah fitnah tante emang santri mah difitnahan bae heuh leungit sendal di masjid bejana ku santri leungit kuntang keur nyampai bejana ku santri dan urusan aku tangjeng santri pakai sorban moal aing sekali dia kula nanya kira-kira ku santri apa ku lalai menyalalai biak sabatang aing nu teu karti sok geura lamun santri teu boga karomah metis buah jam 1 peuting sakarung nyeri beuteng moal moal atuh santri teh ya boga karomah lamunan santri aing mah yakin isuk-isuk mejur ngan aing nguriut dia mah santri buah aing behak aing dek salat tahajud teh jadi inget kana buah ajuh kula akhirna mangalamun bari ngarokok dur be subuh geus salat subuh kula ngalamun jur aya nu uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam di mana Pak di Indramayu Kang laju rek naon ka dieu ieu Kang manawi bade nitipkeun putri hoyong masantren di dieu oh entos administrasi ka kantor parantos akang oh ngan hapunten Kang kami dongkap ka dieu teh nyandakna naon itu dina mobil elek buah 20 karung di palingnya sabaraha sakarung menangna sabaraha tuh lamun dipaling ku santri mah Pak Camat mantak ieu kantor camat nu tadina kos kieu insyaallah gara-gara dipake ku santri bakal jadi 2 tingkat ieu sok geura Pak Camat insyaallah barokah santri mah sok insyaallah Pak Camat geus ngarangkul santri mah aing mah yakin bahwa ieu kopo barokah bahwa kantor kecamatan bakal barokah kantor kepolisian bakal barokah kantor dan ramil bakal barokah jeung masyarakat lagi bakal barokah kunan sababna sabab resep kana min tulabil ilmi karena resep kana jalma-jalma anu keur nareangan ilmu
sakumaha Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, beliau selalu menyediakan makanan bagi orang-orang pencari ilmu. Para hadirin, maka nukurang dikerdi haulanilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seperti apa beliau perjalanan kisahnya. Beliau menyediakan makanan satu hari tidak pernah kurang dari 1000 orang anu ngirim mamkadinya, khususnya para tulabil ilmi, khususnya para pencari ilmu. Mantap insyaallah mulai tisukan pacamat jeung santri khusus ngayakeun mam gratis. Amin. Sabab di sekolah mah geus santri aya tante aya lamun kulhum sia engke insyaallah santri man teu kudu ti presiden, insyaallah ti pacamat. Amin. Mantap doakeun heula pacamatna supaya jadi beunghar. Amin. Urang doakeun pacamatna mudah-mudahan sing beunghar. Amin. Sehingga pacamat membuka makan gratis untuk santri. Amin. Hayang gitu makan gratis, hayang insyaallah diijabah wallah. Amin. Apan di sekolah matos aya lain MBG makan gratis, santri tos aya insyaallah mungkin ku pacamat. Amin. Didoakeun ku abdi jeung para santri mudah-mudahan pacamat jadi beunghar. Amin. Sehingga membuka engke makan gratis khusus para santri. Ibu-ibu mau ulahnya ih hayang atuh kudu jadi santri. Masya Allah. Tapi ulang para santri sadaya ulah leutik hate, para santri sadaya ulah leutik hate sadayana, santri lalaki santri awewe tajen menang MBG insyaallah urang mah lain tipe presiden deui engkin dongkapna insyaallah Allah nu bakal mere ka maman jeung urang. Jadi ulah leutik hate santri mah leuseun sanajan teu menang MBG endek frustasi moal endek eureun moal masantren kudu boga tetegenan santri. Punten ieu kula akang santri waktos keur encan istiqomah teu bogana naon aing dihina-hina bahkan hayang ngarokok meuli nangan saukur 2 batang meuli nangan saukur 2 batang bari baheula keur dikobong kula ngarokokna jarum coklat meuli nangan 2 batang nu hiji ditenden dina ieu nu hiji ditenden da dina ceuli nu hiji ngarokok sedih keur dikobong bahkan keur ditasik kula demi Allah. Para hadirin kolot kula abah kula teu apal kula aya di mana keur masantren di Tasik daharna sesa batur. Para hadirin batur mah dibere gratis ku Bapak Presiden, tapi urang menghargai. Alhamdulillah sabab badak sekolah adalah saudara-saudara urang, teman-teman urang, mereka diistimewakan, mereka di pasien MBG. Urang mah para santri leusteun kege ku Allah dibere eta kula baheula keur di Tasik Malaya. Masya Allah eta cek di Tasik orang Tasik geger cek orang Tasik dak aya wali orang Pandeglang Tilok Dahar lain Tilok Dahar kehed aing dahar ngurut sia manehna geus kakokong kot intipna diberian cai diberian uyah dikulup wae geus ngabulak-bulak ditaburkeun kana nampan di dahar poing sorangan sedih aing heueuh. Horeng mah kuari punten dulur di imah kula hampura baheula mah meuli rokok 2 batang kuari mah aing ngarokok kana jubur bisa teu kakurangan aing rokok kuari mah bahkan baheula mah dahar intip kuari mah aing kana ceuli-ceuli dahar bisa leusteun urang kuari teu bisa nanaon urang kuari teu boga nanaon urang teu diperhatikeun urang teu dibawa nanaon insyaallah. Para hadirin engke datang ka imah mangke ge suang pabalatak insyaallah. Mantap ulah leutik hate para santri sadaya geus kudu semangat terus mengkaji kana kitab-kitab para ulama insyaallah. Jeung ieulah para ibu para hadirin jamaah rahimakumullah ieu urang insyaallah orang kikik mah kapungkur pangersa abuya kikik guru urang sararea anu selalu mengajarkan ilmu-ilmu ka urang. Orang kikik orang kopok khususnya orang kopok mah ahli ulama ahli ilmu kabeh. Amin. Anda kula arek nanya percaya tante ka ulama mun percaya ka ulama dina kitab I'anatul Thalibin juz katilu disebutkeun dina kitab I'anatul Thalibin juz katilu halaman 365 kana fi zamani Harun Ar-Rasyid baheula dina zaman Harun Ar-Rasyid aya sabun hiji pamuda musrifun tukang magawe kasalahan eta jalma teh tukang magawe maksiat punten
tukang maksiat pagawean dengan saukur nongkrong dina jalan raya bari nyeko karena gitar gondreng gondreng oh kekasih pagawean dengan saukur sakitu doang laju lamun datang bulan puasa manehna ngaudangkeun sahur ngaudangkeun sahur kabeh mahararudang sahur manehna mah isukan ngopi sorangan bae aya jadi diangan atau horeng di baheula lagi Inggris hayat di baheula lagi horeng geus aya para hadirin horeng geus aya lagi eta si pamuda maot teh maot kabeh ngomongkeun goreng kabeh ngomongkeun bahwa eta pamuda keur di neraka kabeh ngomongkeun bahwa eta pamuda keur disiksa menang saminggu kiai ngimpi dina impian eta si pamuda ternyata aya di surga Darussalam hebat tante tukang naon tukang maksi tapi ayah disur kiai nanya bimanil tahabil fadilah ya syabbu pamuda ku perkara naon siap menang ieu fadilah dijawab ku pamuda kiai kula mah teu bisa nanaon kula mah teu pernah magawe nanaon ngan sabatas di mana lamun dongkap bulan mulut maka kula berangkat ke tempat muludan sancan berangkat mandi anu bersih tuluy make baju pang bagusna tuluy datang ke tempat mauludan sakitu doangan hebat tanda komo ieu mah urang datang kana pamuda datang kana muludan santri lain datang kana muludan tapi santri jadi panitia muludan santri sadayana pamuda sadayana supporter sadayana ibu-ibu sadayana insyaallah jadi ahli surga kabeh hayang ka surga pantes tante pantes di mana molototan salaki turun-turun hayang sok molototan salaki kunaon salaki di polototan tilok mere duit korek lamun emak boga salaki korek paling duitna lamun boga salaki korek paling laju cek para kiai cek pacamat naon nih mah kiai ditahan maling duit salaki pacamat lain kula nu ngomong Kangjeng Rasul nu ngomong aya Sayyidatuna Hindun datang ke Rasul bebeja ya Rasulullah kula boga salaki ngaranna Abu Sufyan eta Abu Sufyan jeung kula boga anak 12 nu cikal Muawiyah lamun mere duit Abu Sufyan ka kula selalu kakurangan kula jeung Abu Sufyan cukup jeung Muawiyah anak nu cikal cukup ngan anak nu kadua sampai ka nu 12 teu barang dahar cekang jeung Rasul meureun salaki sia teu boga duit pinu Rasul dina eta tas cekang jeung Rasul beneran bener lamun bener paling duit na sia jadi lamun boga salaki koret paling siap maling duit salaki hanya hoan koy orang dia rampok kabeh antak pak lamun geus penting ieu geus kudu sing hati-hati nenden duit pak mantak ngajina sing dengekeun punten ieu punten yakin teu percaya teu ka ulama Kangjeng Rasul hadir teu penting ieu hadir tanda lamun ngayakinkeun Kangjeng Rasul hadir yuk urang sing tegep ngajina kupingkeun kakarak geus carita santri kuari kakarak pindah kana acara mauludan sabab yakin urang yakin teu Kangjeng Rasul hadir yakin urang keur sakola SD eta lamun urang keur sakola SD guru keur aya kene di dinya calik urang geus balik pantesan teu Kangjeng Rasul hadir di dieu urang balik pantesan teu mantap ingetkeun ke caritanya ieu geus pindah kana acara mauludan para hadirin laju geus kitu para hadirin geus kitu mantap ngajina dengekeun sampai beres ceuk Kangjeng Rasul paling kusia duitna ngan maling duit nabi qadril hajat ukuran butuh lamun dina kantong salaki urang aya 100 juta kebutuhan orang dia sapoe sabaraha 20.000 sabaraha kebutuhan orang dia 100.000 sapoe maka lamun kebutuhan orang dia 100.000 cokot dina kantong salaki 100.000 tenden 88 juta 800.000 kartos itu kumacuna lamun dibalikkan Kang dicokot 50 juta neraka jahanam mantap punten aing mah di dieu aneh pak aneh duit salaki duit pamajikan boga ari duit salaki mana
nu pamajikan. Laju pula rek nanya eta ibu kunan sok melototan salaki nu salah salaki tapi ibu salaki mun pamajikan ngagubrakeun pintu di harapan salaki nu salah salaki pamajikan, lamun salaki nek dicekek ku pamajikan nu salah pamajikan salaki. Menang bae pacamat. Memang bener nu salah salaki milih emak nu jadi pamajikanna. Nyalahan masa laju cek Allah teh malaikat saksikeun ku sia eta sakabeh nu hadir ku aing dihampura dosana dijabah ku aing kahayangna. Laju cek Allah anu keur di dieu nu can barokah pamajikan bakal menang pamajikan, santri nu can kabuka ilmu bakal kapaham dina ilmu, santriah kan nu can menang jodoh bakal barokah jodoh, nu can dicandung bakal dicandung. Amin mah hayang gitu dicandung, hayang dicandung. Anu menang nyandung mangan saukur dua jelema salian nu dua jelema kula nitip kula nyandung. Anu menang nyandung Pak, nu menang nyandung nu kahiji adalah Pak Camat. Ayo tuh Camat ayo tuh. Ayo Pak Camat nyandung. Cari kunan sababna Pak Camat menang nyandung. Atuh manehna mah boga duit. Nu kadua kiai. Camat geus disebut kiai henteu ngamuk camat kiai. Kunan sababna kiai menang nyandung sabab boga duit muludan. Kula mah geus diizinan ku pamajikan kula mah. Kula mah geus diizinan. Setiap kula kali arek berangkat ke majelis eta mauludan, kula mah diantar ku pamajikan ka hareup imah. Laju eta pamajikan kula malwa ka balik ka jero imah lamun kula can lempang dina mobil. Geus kitu sasalaman heula, nu pertama tonggongna dicium. Laju dibalikeun jerona. Jerona dicium sampai sajam. Atuh poe dititipan duit 1 juta. Aja orang dia aya nu pernah nyium tangan pamajikanna sampai saja maya salakina pernah teh nyium tangan bolak-balik can nyahun karena barokah salaki orang petani maculna ku jerona apa ku tonggongna kunaon anu cium tonggongna kunaon mah kasab sasanggalun atuh suami ibu ih minta paling kena barokah mah barokah salaki aya dina leungeun eta di jerona teh sok geura baret banget main ngabaret lecet mah lecet. Masya Allah tuh suami emak diurutan mah punten suami orang padagang eta padagang merian duit merian barang make tonggongna make jerona ari nu dicium teu nyambung. Suami orang pagawe nanda tangan ku jerona keluarna ari nu dicium nyambung teu henteu mantak lamun hayang apal kana barokah salaki cium jerona para hadirin cium jerona cium tonggongna balikeun cium jerona barokah salaki rumah tanggana awet rumah tanggana mal baroroga hutang kena sok balik ke dia siap hayang manfaat ilmu geus ilmu nu kahiji balik ke dia cium jero leungeun salakina keur lalajo bola henteu nu pangajian langsung dicokel bulak-balik cek salakina pamajikan aing edan. Masa eta laju kurang ngomong ke pamajikan neng ijinannya ieu di ditu bisi menang jodoh muhun mangga beneran neng ijinan nggak nyandung muhun diijinan leres nengnya arek nyandung muhun mangga bener nengnya muhun mangga arek yang dicekek mah sagitu pamajikan kia atau kamu pamajikan Pak Camat digantung entahlah lekiknya Pak Camatnya hayang nyandung segala macam masa. Allah para hadirin jamaah rahimakumullah yalah Allah wandang ka para malaikat cek Allah malaikat aing resep jasa tanu hararadir dirinya supporter daripada Asironji luar biasa ngahiji umarokna ngahiji ulamana anu sehingga dina waktos mautna ku aing insyaallah digampilkeun dina mautna sadayana urang bakal maut moal yakin kan teu
boga duit yakin dan enggak, boga duit yakin dan enggak. Entah suami ibu berangkat jam 7 balik jam 5 ayam penuh temu duit, berarti boga duit nanti ya anu yakin naon mah. Tapi loba jelema kuari anu ninggalin keyakinan bakal maut gara-gara sabab neangan duit. Bener ente? Patani loba teh salat bener ente? Padagang loba teh salat bener ente? Pagawe loba teh salat bener ente? Supir loba teh salat bener ente? Budak-budak dunia anu mangmang ninggalkeun anu yakin maut loba. Para hadirin, cek Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah sia rabbaka kana pangeran sira hatta ya'tiya sehingga datang ke anjeun al yakin anu yakin naon ma. Silahkan bertani nu penting ulah ninggalin, silahkan pedagang ulah ninggalin, silahkan supir ulah ninggalin, silahkan gawe ulah ninggalin ibadah. Para hadirin, lantaran orang bakal maut nalika maut anu bakal balik tilu perkara. Nu kahiji ruh ka mana ruh balikna, wa amaruhu yarjiu ilallah, ruh orang bakal balik ke Allah. Punten ieu lempang lain ku suku pacamat, ieu lempang ibu lain ku suku, tapi dibere ku Allah. Sabab loba jelema anu boga suku geus teu bisa ieu ngadenge lain ku ceuli. Sabab loba jelema anu masih kena ceuli tapi geus teu bisa ngadenge ieu ngomong lain ku sungut. Sabab loba jelema nu masih kena sungut na ayat tapi geus teu bisa ieu nyabak lain ku leungeun. Sabab loba jelema anu masih kena boga leungeun tapi geus teu bisa gerak leungeunna. Sakabehna meunang pamere Allah. Nalika urang maut ruhna balik deui ka Allah. Manfaat dina suku sungut jeung ceuli bakal balik deui ka Allah. Ala sabilil amanah, kabeh netepan perjalanan amanat. Ditanya suku dipakai non bae, leungeun dipakai non bae, ceuli dipakai non bae, kabeh bakal ditanyakeun ku Allah. Para hadirin, ditanyakeun ku Allah kabeh. Nu kadua nu bakal balik adalah amal. Wa amaluhu yarjiu ila nafsi, amal urang bakal balik kana diri urang sorangan. Kula yakin asironji geus menyatukan masyarakat ulama jeung kana umarona, maka niscaya amalna bakal balik ke asironji nalika ieu santri-santri asironji nu geus kararima insyaallah katurut ku masyarakat nangke. Calon kiai lalakina bakal jadi kiai, bakal jadi abuya, itu na awekna bakal jadi ustazah ajenganah insyaallah. Nu penting sing diteruskan tiap tahun para hadirin para santri insya Allah amal bakal balik jeung diri urang. Nu katilu jasad kamana hendak jasad akan pulang. Wa ama jasaduhu yarjiu ila dun, awak urang mah bakal didahar ku bilat. Hayang didahar ku bilatung hayang awet, hayang awet apa yang didahar ku bilatung? Lamun hayang awet dawamkeun surat tabarok jeung surat kahfi, dawamkeun surat tabarok jeung surat. Punten ieu kisah nyata aya preman di Jakarta pinuh awakna ku tato, pinuh ku tato. Laju manehanana kawin jeung orang lembur kula, orang Kadomas geus kawin ngaji cek kula, masyarakat Kadomas lamun awak hayang awet di jero kubur dawamkeun surat tabarok jeung surat kahfi, manehna hayang ngaji teu bisa nek ngaji ka kula isin, akhirna ngaji ka santri kula di alif-alifan, alif jabar a ba jabar ba ta jabar ta baca naon Mahabharata abata. Manehna terus akhirnya sampai ka bisa asal kula reka masjid kadenge teh kula maca surat tabarok, tabarakal ladzi kuaing teu disalahkeun leusteun bae kuaing. Ngamanehna nanya kang kumaha babacaan bapak bagus teu? Op aing ngomong bener henteu salah henteu, op aing ngomong lagi kuaing disalahkeun eureun kana ngacina. Lajeng geus kitu manehna 2 tahun ngadawamkeun surat tabarok ninggal. Para hadirin, satos ninggal 2 tahun ninggal urut preman wae tatuan teh pamajikanna ninggal. Si pamajikanan santos ninggal dikuburkeun jeung eta si beras preman. Digali geus jero kaluar eta jenazah urut preman, ulahkeun awakna buehna ge putih keneh. Para hadirin, masya hoyong gitu hoyong ilmu nu kadua dawamkeun surat tabarok jeung surat kah. Bahkan khususiat jeung bapak, khususiat jeung para santri sadaya, awak lain di dahar ku bilatung, haram awak kurang di dahar ku seuneun neraka, haram awak lalaki di dahar ku seuneun neraka. Pacamat naon pagaweanna di mana lamun geus beres salat Jumat, bapak santri ulah wa kabaralik calik heulanan macam musabahat babarengan
Fatihah 7 Qul 7 Falak Dinas 77 lamun urang ngadawamkeun musabab haram awak urang dipahar ke neraka. Tapi ironis Pak, kira-kira lamun beres sholat Jumat loba nu maca loba nu balik tak eta eta lamun balik sok disapun kopi teh ku pamajikan aya kopi eueuh Bu hayang umroh jeung Rasul teh lamun hayang umroh jeung Rasul tiap poe Jumat salaki siapkeun kopina beres sholat Jumat salaki sok cium tangan budak balik dibere kopi cek Rasul kal umroh ma'i laksana umroh denganku tuh duit mah dan urusan duit jeung kopi mah kopi kudu dibeli aturan keti salaki mah tak kieu mah punten aya nu sok mere kopi pe Jumat aya punten Pak lamun kopi hayang Cipanas hayang Citiis Cipanas tamang ke kieu emak tong mun kadenge adang di masjid turun urang cai nu panas min kopi ulah nu diseblokeun roon ieu hebloon jasa seblokeun ka salaki cenah ieu nu salah salakina apa manehna eta kira-kira manehna nya geus kitu teh amang geus kitu tah geus kitu geus naeur cai tanya geus naeur cai turuban ku tutup datang salaki urang taros ku urang ciuman heula ciuman kena beres dicium leungeunna taros ku urang Bapak tos sholat Jumat mohon mama da coba Bapak tadi macam musabaat Fatihah 77 Falak Dinas 77 henteu mama kakarak saborkeun ta kana beungeut boloon jasa orang sakabehna bakal mah lojung geus kitu teh urang maot sadayana urang diasupkeun kana liang lahat ngajepepeng sorangan ieu pipi ditempelkeun kana liang lahat tazallulan karena rasa hina panggih moal panggih yakin aya di jero kubur sorangan ngajepepeng urang dituruban ku tataban urang dituruban ku tataban diuru ku tanah barem ka panggih moal ditutup ku tataban diurup ku tanah barem Bapak ninggalkeun ibu ninggalkeun anak yang cerikan kapanggih moal ngajepepeng sorangan urang teh para hadirin diantar ku masyarakat nu ngiring begitu geus baralik deui kadenge suara ketrak sendal ti luhur ketrak urang sorangan teh ngadenge kana eta suara sendal ketrak kadenge ku urang hudang begitu urang hudang contona pacamat ieu mah atuh contoh doang pacamatnya wiosnya contoh ieu mah contoh atuh mah nya kiai heula atuh sanu ngomong sama ti contohnya pacamatnya camat lagi hadi camat ahli surga pejabat Serang Magara Raga demi Allah pejabat Serang Magara Raga kula kamari ceramah di daerah Petir pan ngalewat Rego anu apal teh Rego di eta di Petir di perbatasan yang Cadasari tadi dinya apal anu apal teh kira-kira hiji bae henteu eta di Rego mah di Rego diasup ka Cadasari terus sampai ka Rego jalan teh kikieuan dong aya sablekeran teh bener asa sablekeran kikieuan teh jalan teh ceuk kula ieu mah Pandeglang keneh wajar laju kula asup tah di pasar Rego belok kanan arah Petir pan ceuk anjing Pandeglang geus bagus amat jalan teu sadar ceuk kula ieu Pandeglang bagus amat jalan hebat amat datang kula ke tempat acara ngobrol ieu masih Pandeglang gagah amat jalan punten Kang ieu mah Pandeglang Serang deleh pantesan cek aing bagus horeng Serang ya Allah sak jalan Serang Magara Raga sampai ke mana lagi sampai ke lembur-lembur alhamdulillah sabab pejabat-pejabat di Serang mah Bu punten pejabat-pejabat di Serang mah berlomba-lomba ngabangun jalan sehingga jalan di Serang mah sakabupaten Serang jalan bagus alhamdulillah jadi pejabat Serang mah berlomba ngabangun jalan pejabat di Pandeglang mah berlomba malingan duit jalan aing mah ngomongkeun lembur di lembur aing ieu mah beneran masyaallah aing mah sahan hafal Pandeglang apal kumaha jalanna bener aya peran rajin benernya masyaallah aing mantak aing jalanna di Pandeglang mah jalan setan mantak aing mobilna mobil curi
Geus lah aing gagah jasa camat di Serang mah, gagah jasa camat di Kopo mah. Tah eta contona teh pacamat hudang di kuburan. Pabelah pacamat hudang di kuburan ditanya ku malaikat, "Pacamat, maling duit jalan ya?" Kira-kira pacamat bisa ngajawab moal. Allah nu ngajawab dari surat Yasin, urang babarengan. Al yauma nasimu ala wa tuqal aidi watas arjo bima kanu katana insya apa maknana ta eta boloona tah al yauma nahtimu ala afwahihim, pada hari ini kami sudah mengunci mulut ieu sumut geus dikunci dulur harita mah ke di alam kubur. Kunaon sababna? Sabab lamun ngomong make sungut loba bo. Ketika saya menjadi dewan, maka niscaya insya Allah rakyat akan merasakan kenikmatan dan keindahan beserta bakal makmur. Alhamdulillah, ternyata rakyat mendet meuli bias ge hese manehna meuli jam tangan 11 miliar. Aya moal aya orang Serang mah gara ragah orang Serang mah. Alhamdulillah mantap dina poean harita ya sungut geus bisa ngomong nanaon, geus dikunci wa tukallimuna aidihim, leungeun anu ngomong, leungeun anu ngomong, leungeun cuk pacamat teh malaikat aing camat kieu ge cuk malaikat ai pacamat punten nya punten di dieu mah geus eueuh camat deui, di dieu mah geus eueuh bupati deui, di dieu mah geus eueuh raja-raja deui. Harita mah harita raja nangan saukur hiji dina lapad maliki yaumid, bahwa anu ngamilikan nu ngarajaan poean harita poean babales mah hiji saha al malikil wahidil qahhar, raja anu hiji al qahhar nu maha gagah perkasa. Eueuh deui raja harita, eueuh raja-raja dunia ngan sabatas hiji rajana Allah. Laju etalah pacamat wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, suku bakal bersaksi atas apa yang telah dilakukan di alam dunia. Para hadirin, laju meskitu punten-punten bumi gede apa leutik, langit gede apa leutik, langit gede bumi gede, timbangan amal leuwih gede tinimbang langit jeung bumi gede tante timbangan amal. Ari amal urang gede apa leutik? Leutik. Maka kira-kira eta amal urang lamun ditimbang berat ke belah kiri berat ke belah kanan, berat ke belah kiri goreng apa bagus? Eta timbangan pacamat ke belah kiri sarua jeung kula pacamat. Laju geus kitu teh ya, geus kitu eta pacamat digiring ku malaikat Jabani, hayu pacamat ngelo. Malaikat ulah kereng-kereng, pacamat hayu. Cuk pacamat tolong, 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 tolong. Aya nu nulungan mah. Allah nu ngajawabna dina surat Abasa, cek Allah yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dina poean harita suami jeung pamajikan masing-mas, anak jeung bapa masing-mas, masyarakat jeung pejabat masing. Di alam mahsyar teh ya eta pacamat ningali guru urang pangarsa nu ti Cibatu jeung anu ti Kikik aya. Eta pangarsa abah ti Kikik jeung pangarsa abah ti Cibatu katempo ku pacamat. Ari abah mah nu di Kikik jeung nu ti Cibatu kana mobil Pajero meunang teu. Pacamat mah digiring ku malaikat. Cek pacamat, abah tulungan bah. Cek pangarsa abah ti Kikik, kasihan le cu camat. Sedih tanda. Sedih tanda. Datang Allah kadinya, malaikat Jabani ya sanu ku sedih bawa pacamat Gusti jadi bakal mana ku sia ka neraka Gusti. Cek Allah heugeran ka neraka sedih tante. Aya nu nolongan tante aya. Begitu pacamat rek dicandak ka neraka ku malaikat Jabani pokna di ditu teh aya manusia nu pangmulyana manjat ngagung-agungna wastana habibana wa safi'ana wa maulana Muhammad. Kangjeng Rasul cali Syekh Abdul Qadir digigirna ngadeg. Cek Kangjeng Rasul teh Jabaniyah sanu ku sadikandar. Pacamat Muhammad boka mana? Ka neraka Muhammad. Asupun ka surga Muhammad tanggung jawab. Muhammad ieu pacamatna kudu rada rempan namun di ka surga ke mun di ka surga ke neraka bae nya. Ka surga ke Muhammad tanggung jawab.
Muhammad tadi cek Allah kita ke neraka ush ke surga Muhammad tanggung jawab si Abdul Qadir di pengkerna rada ngamuk ke surga kan mual sih jadi ke surga kan siapa yang jalungkeun marah si Abdul Qadir supaya Pak Camat ke surga laju cek eta malaikat ampun Abdul Qadir ampun aing rek bebeja heula ka Allah da tadi kita ka neraka ku Allah cek si Abdul Qadir geura saya bebeja ka ditu lompat malaikat Jabaniyah ka Allah datang di hadapan Allah cek eta malaikat Jabaniyah ka Allah Gusti ampun ieu Pak Camat rek diasukeun ka neraka dicegat ku Muhammad jeung Abdul Qadir kumaha cek Allah cek aing tadi gegeraan cek aing tadi gegeraan atuh sia malambang aing mau bisa nolak karena kahayang kekasih aing Muhammad Nabi aing Abdul Qadir wali aing mau bisa nolak aing karena kahayang Muhammad jeung Abdul Qadir moal laju kumaha Gusti ya Pak Camat kumahakeun geus bejakeun kumaha Muhammad we jeung Abdul Qadir akhirna datang deui malaikat Jabaniyah ka Kanjeng Rasul jeung si Abdul Qadir Muhammad hebat amat ieu Pak Camat nu tadi nareka neraka jadi sampai ke surga kunaon sababna dijawab ku Kanjeng Rasul sabab dina malaman Senin dina acara didinya forum santri sakabupaten Serang anu dibungkus dipelopori ku Asironji didukung ku para panitia nu lainna aing hadir didinya kabeh ku aing nu hadir didinya ditulis ngaranna hiji per hijina nu pertama para panitia ku aing ditulis terus supporterna ku aing ditulis kabeh baik pemuda Pancasila na kabeh aing ditulis kabeh ditulis ngan aing nulisna make patlot kunaon kitu Muhammad make patlot nu balik teh heula mah aing dihapusan deui tuh cek aing tadi rugi teh balik teh heula rugi tanda sul adab teh ka Rasul cek Rasul sia mah aing nah deuk kalah balik teh heula dicaroret deui ku aing tuh laju cek Kangjeng Rasul teh kabeh ku aing ditulis nu aya dina tulisan ieu sanggeus para panitia ku aing di arek janji aing nu aya dina tulisan ieu sakabeh narek disapaatan kira-kira untung tanpa cara laju si Abdul Qadir ge ngomong kieu Muhammad punten ya Nabi Allah ya Rasulullah malaikat aing ge hadir di dinya bahkan sakabeh nu hadir di dinya ku aing didoakeun cek si Abdul Qadir lamun santri manfaat ilmuna sabab hikmah ka aing lain ngan saukur ngaji lantaran al ilmu bita'allum buku ngaji khidmah ku barakah al barakatu bil khidmah eta santri nu geus aya di dinya geus hikmah ka aing ku sabab hikmah ka aing ngadoakeun barokah santri kabehan laju geus kitu diteangan ku malaikat daftar nu hadir harita ke malam Senin diteangan Muhammad Pak Camat mau tulisanna kapus tulisanna jadi Muhammad jawab tulisanna Pak Camat mah memang ku aing teu ditulis ngahaja kunaon sababna sabab pang spesialna aya dina hate aing Horeng Pak Camat mah paling istimewa tuh cek tadi ya pula Pak Camat jadi contoh nu paling istimewa di pentingan ayeuna adalah Bapak kumaha teu istimewana kantor ngacak-acakan sok tapi ridho bae mantak aing mah beruntung orang kopo boga Camat Pak Imron beruntung aing mah beruntung lamun boga anak parawan mah aing dibikeun pan teu katalar ulang aing mah laju pang spesial na horeng Pak Camat mah laju beta malaikat panasaran Muhammad ini paling istimewa pang spesial na pang mulia na penting harita Pak Camat aing nu kadua saha nu kadua nu paling mulia adalah tukang salon tukang salon kurang medina-hina horeng mulia ieu orang mulia itu tukang salon akhirnya nanya deh ya malaikat Muhammad kunaon sababna tukang salon mulia amat cekang jang Rasul anu haradir mah kadinya tadi eta paling awal jam 7 akhir jam 8 datangna bener kan teh tukang salon mati isuk geus tes bener teh mantak itu tukang salon insyaallah ka surga jeung salon-salonna
Sudahlah rehe orang gitu pacamatnya. Seorang doakan tuang salon ke surga. Lain ngalam aing mah salon empuk jasa ngeunaheun ieu mah. Masya Allah. Ya kahartos tanda ibu-ibu punten bogoh tante ka santri, cinta tante ka santri, ngadukung tante kana acara santri. Ibu-ibu barokah lamun geus ngahiji jeung santri. Insyaallah 25 tahun kemudian ieu santri nu kuari buduk engke mah bakal gararaga. Insyaallah putra putri ibu anu keur di para santren engke dina nalika dina jembatan Siratal Mustaqim bakal nyelamatkan ibu jeung bapana, di mana jabatan sudah tidak ada, di mana uang dan harta benda sudah tidak dibutuhkan, akan tetapi anak-anak ibu ialah anu bakal nyelamatkan kolotna engke di jembatan Siratal Mustaqim. Idza samaa, di mana kumpul alimun jalma alim, alimun jalma alim wa abidun jeung tukang ibadah yang bersirat dina gigireun Siratal Mustaqim, maka jalma tukang ibadah disetop ku malaikat. Begitu tukang ibadah nyebrang Siratal Mustaqim, cek malaikat qif eureun sia. Lain tukang ieu alim meula, di mana alim arek asup kana eta jembatan Siratal Mustaqim disetop ku malaikat qif eureun sia. Cek eta tukang alim, cek ustad, cek kiai, kunaon malaikat aing geureunkeun? Kiai ulah sosoranganan asup ka surga. Tingali tatangga kiai, tingali santri-santri kiai, tingali ibu bapak kiai, asupkan ku kiai ka surga. Akhirna putra putri ibu nu keur pasantren geus jadi kiai, etala nu bakal mangku ibu, nu bakal mangku bapak, nyebrang kana Siratal Mustaqim. Siap nyebrang. Ngeunah tante aju mamangna datang, mamangna lo ieu mamang, cek mamangna teh lo ieu mamang, cek alona. Oh mamang nu baheula ngaulah-ulah kula ka pasantren teh ya, atuh ka neraka mah. Dasar. Laju nu kadua abid tukang ibadah, lain santri, lain jalma kiai, punten ngan sabatas rajin ibadahna, berjamaahna teureun-eureun rajin, salatna rajin, pagawe tapi rajin, pacamat ieu mah. Pacamatna rajin ibadahna, rajin sholatna, rajin wiridanana. Begitu pacamat rek nyebrang Siratal Mustaqim, cek malaikat udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatika. Asup pacamat kana surga, jig ngeuneunaheun di ditu di surga. Urang punten teu pinter, urang punten teu bisa maca kitab, teu bisa ceramah, teu bisa qori, nu penting jadi tukang ibadah. Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolri, Pak Kapolsek, kajian urang teu bisa maca kitab, urang teu bisa ngaji qori, urang teu bisa jadi pemuka agama, tetapi urang jadi ahli ibadah. Sehingga dina waktos nyebrang Siratal Mustaqim, ahli ibadah ngeunaheun, cek malaikat udkhulil jannata wa tana'am bi ibadatika. Asup sia ka surga, ngeunahan sia di surga. Alhamdulillah kahartos sakitu nu kapihatur, pamudah-mudahan sing manfaat kanggo sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang doa heula para hadirin sadayana. Bisiril Fatihah. Iya kana dia kana Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Sallim wa hasil maqasidana. Allahumma inna hadun aradana bisu'i minal jinni wal insi wal buhus wa qarihim min basharin aw shaitanin fardud nadarahum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydihum fi iflas wa bikum min rijli la fi sahliyat wa la fi jabaliyat la bi mi'ati alfi la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya khairal mas'ulin wa ya mujibat da'watil mudfarin wa ya ilahal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallim wa sahih, sallim wa sahih, sallim wa sahih, sallim wa sahih. Bisri la ilaha illallah faqdil ijabah wa bisri la hawla wa la quwwata illa billah faqdil ijabah wa bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqdil ijabah wa bi karamatil awliya illahi ta'ala faqdil ijabah. Allahumma inna nas'aluka taubatal kamilah wa darajatal aliyah wa safaatal qaimah wal khalata sufiyah wa rahmatal wasi'ah wa anwarul wadi'ah. Allahumma hudna bit taqwa wal istiqamah
وإن من موجبات الندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك رؤوف قدير. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.